pareres teuingan Kang Empe meni nyiksa ka pamajikan teh alah aing mah jembatan agena meni laleur kieu geus hujan kieu mah aduh mangkani suku urang teh meni laleur kieu aduh Gusti kunaon Kang Empe lain diganti wae atuh ku coran aing mah meni make nu kieu wae meni zaman kos zaman ortodok wae sawah teh Alhamdulillah alamin nepi oge jauh-jauh di imah nepi ka dieu milaleueurna aing mah kusum hujan teh Kang Empe mana ieu teh can katingali-tingali bakat ku lega-lega teuing sawah teh meni 4 hektar teh Kang Empe mah nemen-nemen teuing rek jang saha atuh anak can boga barina ge kamana Kang Empe teh Kang Empe antep engke ge meureun lapareun mah ka dieu aing mah diteangan-teangan teuing di sini lah ka mana lah salaki geus lapar hayang dahar can ngageuran keneh wae aing geus capek digawe lah pamajikan ngeunah di ieu mah ari Kang Empe digerowan tadi halah kahayoh we maculan emang teu lapar meureunan isuk-isuk teu sarapan mangkaning salaki teh borona mah urang ka dieu jauh-jauh lain mah geura geuwat ningali pamajikan teh lain hayoh we tah datang oge geuningan sini lempet aing lapar lah di tadi yang dahar rek datang wayah kieu rek datang teu cigera leumpang eta teu cik aing ogenan tah cocoh anjir cocoh tah mentak ge tadi teh sarapan heula tong sok jajagoanan emangna teh eta teh naon teh jerona teh komplang tak kudu nurut ka pamajikan teh aing ge aing geus lapar geus leuleus ieu teh ngaturan tarek datang wayah kieu burang-burang teuing atuh nilam sia teh teman-teman teuing ka salaki teh lapar geus teuing teh alah jeung serikeun aing lain mah bantuan aing labuh teh apan cik pamajikan oke tadi teh Akang Empe anu sayang geura sarapan heula entong geuwat wae ka sawah kan ka sawah mah loba anak buah ayeuna mah kudu nguruhkeun entong capek-capek sorangan wae heueuh da ai loba anak buah oge atuh ai teh digawean ku urang mah atuh olok-olok biaya heueuh atuh Akang sawah teh 4 hektar atuh piraku teuing teu bisa mayaran nu digawe acan mah ya geus aing hang dahar eta lapar lah pek we tah saaya we buka sorangan kunaon teu dipasak aing teh domba atuh ngadaharan nu kieu atuh ampun ari Akang eling teu pamajikan dibere duit teu tadi kan dibere kamari piraku geus beak ai Akang apan kamari mah jang kamari ayeuna pake naon atuh masakna nya geus ayeuna masa aya empek tadi dinya gara-gara we lah kalau baik rek digayeman ya antara Akang mikir we ayeuna tahun sabaraha Akang ai Akang meredut tahun sabaraha ieu teh Akang apan hayang cenah nilam cenah maneh mah cenah dibere duit sok dibalikeun wae naon teh kecantikan cenah ayeuna mah cenah sabisa-bisa we cenah nya geus tah Akang geus sabisa-bisa tah bandara garing tah sanguna sangu atah tah supa tah geura sok rek dikumahakeun dahar itu mana sini lem kita ngadahar ieu atuh Kang Empe we apan pamajikan mah kudu dihargaan Akang tahu misalkan mau kadaharan teh kudu dahar pamajikan mah angkena besi naon teh leutik hate pamajikan teh kumaha lamun balik ka ditu lompatan bari ceceurikan heueuh dan nemen-nemen teuing atuh nilam sia ka aing teh kadi ka tukang kadi hampuran nilem alah aing mah di karunya teh ngan salah aing di kadieu ye Akang teh geus kolot tingali eta kumis geus riab kebae pan kolot atuh heueuh beungeut eta geus teu kaurus cik atuh tong capek-capek teuing tingali tu batur oge nu boga sawahna berhektar-hektar teu ku sorangan
ku batur we diuruskeun ai akang meuni berod-berod deui atuh jadi jelema teh meuni sawah we digugulu pamajikan mah tinggal itu bitis ogenan loba buluan geus teu kaperhatikeun kumis janggot tinggal tak karek meunang ngurut akang kulantaran naon akang teh ngurus-urus we naon teh sawah pamajikan teh diurus-urus pamajikan mah naon teh bobogoana ge geus telaan mun eueuh cayan teh mah tara digemuk-gemuk tara disiram-siram ku akang teh sok akang kumaha pembelaanana tong hicing wae coba akang tuh ini lamun awal lamun teu akang sawah teh saha nu ngurus atuh kadakeun pegawai mah ayeuna atuh pegawai atuh sadaekna apal sorangan ya oge meureun. Heuda tapi akang teh atuh akang kudu ngabagi-bagi kudu adil akang mah boga sawah teh jiga boga pamajikan dua ka urang mah meunin teu di naon teh usum hujan ayeuna sugani kekam jiga batur mah lamun misalkan geus bret hujan turun teh langsung imah teh pararowe urang mah ngagenclang we disangka ku batur teh yeuh maneh naon keur ngingu yeuh naon teh ngaranna teh ngipri cenah hujan sakitu dordar lampu cenah naon teh ngicaraang cenah urang mah cenah dikekepan ku salaki cenah sore keneh ogenan geus sabaraha ronde mah kumaha coba cek tetangga urang mah meuni asa alas gitu ayeuna barang penting salaki di sawah we teu balik-balik atuh aya akang teh kangen ka nilem Ai teu tong seuri akang urang mah serius saha nu seuri aya nilam kang ieu wae baeud wae akang mun rada kasep ayeuna bohong pisan aslina akang urang teh kangen inget-inget zaman baheula akang keur bobogohan mah meuni perhatian ka nilem teh ayeuna mah geus rumah tangga mang tahun-tahun kunaon pada nilem teu boga-boga budak lain teu boga-boga budak sih kan atuh nya eta kudu barang dahar beunang mun akang teu digawe ka sawah heueuh da barang dahar teh saukur dibere barang dahar bere bahana ai duitna henteu eta daekna dahar henteu akang pancan panen nih sabar heula perasaan sawah 4 hektar meureun moal panen bebarengan meureunnan anu sawareh panen nu sawareh henteu meureunnan pan karek dak nyawahna ge nih atuh nya geus atuh akang sok dahar heula eta akang urang geus capek ngomongan akang mah geus teu piraku aju dari nu kieu ada kumaha atuh bahanna aya ai duitna eueuh yang ngobelianana piraku rek di naon teh rebus make eta mah naon teh oli urut mah ayo aku akang rek kumaha ya teh ge dahar moal ye geus we urang balik we ji geus beurang ayeuna mah balik wae urang lagian balik biasana ge ngendong di saung pan aya yang ieu eta yang naon yang di baturan belakang ari geus ngomong yang di baturan karek balik kayak boga pemajikan teh di saung we simpen atuh tong di imah teman-teman teuing yang geus aya tuh urang balik mana moal di ieu moal diajakan saha iya leungeunna tuh kaos dinu film menit romantis pisan nya di salaki teh hayu atuh nya urang balik aing bunga ai salaki balik ka imah goreng-goreng oge calanya akang nu kumbah heula kumaha eta bara Rudi gitu suku teh keur mah goreng patut suku teh lah nyelehan awewe di dinya akang di ditu di mana akang sok heula ka ditu heula tong sok pulang anting aing mah lalaki teh loading pisan bantuan heula tuh meuni lain sasak teh naon teh ganti ku eta tuh aing oge ih ari akang aing nya meunang naonan atuh ieu teh leur akang saya naik aing mah mun kawas batur di pangku pamajikan teh ieu mah diantepkeun weh heula atuh cicing heula aing mah ni akang tingali androk urang ngatingali aurat urang ngatingali akang bayar tuh ji tinggal ieu ku salaki da da manteunya ka pamajikan teh aing mah ieu teh kudu make pemutih deui bitis teh meuni kana teh naon teh ieu teh ngaranna teh Mbak roda senang budi gang gitu. Aing geus kembali ke panen meuli. Akang ari ningali cai kieu teh asa inget masa lalu ulang keur bobogohan. Ingat keneh teu?
heula masa lalu nu mana ai nyai? Eta anu baheula di laut teh keur di naon teh Patimban akang inget teu? Anu mana nyi? Sok coba inget-inget heula. Yang seri. Dan is bad. We say hey persevere and it's and it's not the and yeah.